فأخرجنا به من كل الثمرات maka hasil tina hujan sapoe dua poe ieu karim kulai mulai jarara di mingkul samarat jukut-jukut jarara di nuti dimaksud ku urang sueg jadi badur jadi cente jadi ramat-ramat segala rupa jarara di pare geh jarara di jagong jadi buah tangkal segala jarara di hasil tidak hujan fa akhrajna bihi min kulli thamarat sokera ngagedean lantaran kadeuleu bakal layu diturunkeun deui hujan ku Gusti Allah suqna huli baladim mayit tambah deui hujan deui tambah gede tangkal buah manis tangkal buah darmayu tangkal buah daging buah golek dan buah-buah anu sagalana wahai geus puguh nu di sawah geus puguh nu di huma jarara di kabeh nah rahasiana ieu hujan diturunkeun di daerah eta sehingga ngajadikeun kana tatangkalan ku sebab Allah memperhatikan umatna dedeh jeung nya acak Allah keuna dalalahar ngadahar pare sangu ngadahar jagong ngadahar dangder hui dan lain sebagainya di samping eta bubuahan kurang kumaha dedehna jeung nya Allah ka Gusti urang kunaon urang buang ka warah jasa ayo pikir coba kurang aya hiji daerah teh aduh ieu mah daerah teh hese jasa cai disebutna ge ieu mah sawah tadah cai ieu mah taneuh tadah cai hesen lantaran eueuh kali eueuh jalan cai eueuh saluran nyana mah nungguan cai bae sedengkeun cai mah pan teu bisa diondang emang cai bisa di SMS jeung moal bisa ayo SMS kurang moal bisa aja hukum hage mah urusan Allah urang paling geus sakieu doang ja biasana bangsa berberan kitu teh geus aya hujan tapi ieu mah encan urusan Allah biasana mah Oktober November Desember Januari teh kan geus hujan ieu mah henteu labas ka ditu kunaon atuh Maret April Mei kunaon aya hujan urusan Allah kunaonnya bisa kos kitu hujan kok pindah sih ulah nanyakeun ka aing ka ditu tanyakeun ka Allah aing mah teu wau jeung Allah kapantogeun hulu sia ku aing sia lain wauhkeun jeung Allah sia nameureunana mantak patani teh riweuheun ieulah urusan soal hujan masyaallah lamun nyaritakeun tentang daerah-daerah anu biasa salalubur mah urang nyaritakeun di Lembang nyaritakeun di Garut Tasikmalaya Ciamis daerah subur nyaritakeun di daerah Bogor malah Bogor teh geus boga julukan kota rain eta teh kota hujan nah ieu kan geus biasa teu aneh deui kuari mah urang deuleu di daerah Serang belah kulon jalan cai eueuh sawah batela itu keneh Pandeglang ka belah ditu pegunungan jalan cai di mana aya teu aya sawah mah tapi araraya laleutik urang mun nyaritakeun boga sawah sabaraha aya meureun 30 kotak mah di mana di Pandeglang ulah kaget bu cek urang 30 kotak kamu tambah sugih jasa can pogo 30 kotak barang di dalam kotakan sameter persegi leutik kotakan orang nyaritakeun di Karawang mah boga 30 kotak beuh lain lalagaan ngomong urang mana ya urang Karawang boga cenah 30 kotak mah geus pahara teh wara geus tah lumayan geus sakotakna 1000 bae kali 30 kan berarti kan luas 30.000 3 hektar tapi lamun urang Pandeglang ngomong ulah alhamdulillah cenah boga sawah sabaraha 30 kotak ambo ulah ka ambo ulah ka heulanan deuleuh heula ka ditu barang di deuleuh ya Karim aduh Masya Allah nah iya sawah-sawah anu tada hujan anu hese karena cai ieu keur carita di daerah urang lamun urang deuleu ka Jawa Tengah ka ditu ka Salatiga ya Allah ya Rabbi pasawahan sakitu legana tapi pantai aya jalan cai tada hujan bahkan di deuleu ku urang taneuhna semu putih
Yogyakarta ka ditu taneuhna teh semua aya lain pasir putih lempung cadas hese eta mah kos kitu mah asal geus garing-garing nyaan hese ngabelentang mata kurang Jawa mah nu putih pantulan tina sawah eta sakurang Jawa nu putih aya aing putih deula saputihna orang Jawa teu percaya aing malah antulan tina taneuhna di jerona putih nah mantul ka luhur hideung kana beungeut lamun ngagambarkeun tanah di Jawa Barat mah hese nyaritakeunana ti mimiti Banjar Ciamis Tasikmalaya kemudian ka Garut ka belah dieu terus ka Bandung taneuh teh geus hese nyaritakeun kasuburanana di Bandung lewat ka dieu ka Cianjur ka ditu ka Sukabumi ke belah ditu Bogor geus lewat ka dieu Tangerang termasuk subur lain lalagaan Tangerang wah harajasa Serang sakitu mah rada lumayan Pandeglang Rangkas Betung gitu kan lah urang nyaritakeun Jawa Barat mah pohara bae kasuburanana tapi lamun Jawa Tengah Jawa Timur eueuh nanaonan ngan boga otak Jawa Tengah jeung Jawa Timur teh untuk mengelola palawija taneuh nu kurang subur bagaimana supaya subur dikelolalah melalui otak sakolanya nah dikirim di Jawa Tengah Masya Allah jeruk di Jawa Tengah kirim samangka di Jawa Tengah kirim di Jawa Tengah Jawa Timur teh kitu melon Jawa Tengah Jawa Timur ditampung nama di Jawa Barat kos urang Jawa Barat teh padahal mah pagawean urang Jawa Tengah Jawa Timur boga otaknya nama urang Jawa Barat teh kudu make otak cek cara jasubur ieu dek naon lain ngariweuh-riweuh je pokoknya pelakan jadi atuh teh kudu make otaknya kana teh sia mah make otak aing mah henteu tapi eleh kudu make otak. Nah, ieu carita-carita kasuburan nu mantak lantarannya nama kurang subur ngagunakeun otak di pertanian ge istimewa Jawa Tengah Jawa Timur mah kabelah dieuna pengusaha istimewa Jawa Tengah Jawa Timur perpolitikan Jawa Tengah Jawa Timur nu keur main di panggung Indonesia Jawa Tengah Jawa Timur geus sabaraha taun main ti zaman Bung Karno ka Bung Harto ka Bung Gus Dur bung Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Timur boga otak kercarita urang kenyataan di urang kercarita informasi luar negeri nu boga perusahaan di Belanda nu boga perusahaan di Amerika nu boga perusahaan di Inggris nu boga perusahaan di Australia nu boga perusahaan di Jepang mayoritas Jawa Tengah Jawa Timur nu boga perusahaan di Jerman mayoritas urang Jawa Tengah Jawa Timur ayalah urang Jawa Barat ayalah urang Padang ayalah urang Sulawesi bandingkeun jeung urang Jawa Tengah Jawa Timur moal meujeun jeung moal mah otakna luar biasa bantak kuari nu keur main Jawa Tengah Jawa Timur urang mah kakarak boga hiji bae ge kamari ieu keur jadi wakil presiden teh genjleung luar biasa padahal matrek eueuh deui can jadi presiden kuari kakarak ge naik di KPK doang ge geus genjleung sakitu doang ge can aya presiden urang Serang can aya presiden orang Pangodokan jore amat presiden lahir di Pangodokan mal menang-menang gajen gua mah leuwih parah deui aya deui presiden lahir di Delan jore nya asa tama mah ambo budak eta kunaon jarore ngarannya Pangodokan Delan kemudian ka ditu naon deui teh eta nu jore jasa mah Kobet cerita kasuburan dia cerita kasuburan geus ulah dicaritakeun Jawa Tengah Jawa Barat nu mantap terkenal jasa julukanana terkenal jasa di dejieun karikatur Jawa Barat di Belanda karikatur Jawa Barat di Belanda isin urang lamun neuleuh karikaturna kumaha make samping si korodong nyana aju diu nusa belah diangkat nusa belah ditindihan sasimbut ngarokok
eta karikatur di Belanda gede jasa deket perpustakaan. Masya Allah ari urang Jawa Tengah karikatur nanti karikatur lempang suku katuhu ngalengkah can datang kahandap jasna ditendin di dia kieu bari mureleng nyana neuleukeun ka hareup eta teh kapan karikatur nu luar biasa berarti sangat penting jas ge geus teu dipake-pake acan pan aya jelema nu make jas sanajan harudag ge dipake boloon teh mah nah ieu Jawa Tengah Jawa Timur nu mentak tetep bae moal meahi ka urang Jawa Tengah Jawa Timur otak sawah nu tandus teu bisa dipelakan pare diotakan ku nyana melak naon ieu ayo anu hasilna dibawalah ka Jakarta urang Bandung mah heheotan pisan tuit sia kunaon heheotan nah tunduk naon deui lain itu pikiran sawah asal sawah masal ditancapkeun jadi teu kudu disurubuk-surubuk acan tanah kita tanah surga tongkat jadi tanaman Masya Allah tina subur teu daek mikir eleh lah terus kurang Jawa Tengah Jawa Timur kurang teh boga kakuatan cekal kurang sakadar sakitu jelema teu bisa ngojay titeulem angkat kurang sakadar sakitu pemikiran ahli zahir mah sakadar sakitu kumaha ieu jelema supaya ulah jadi ditembakna kumaha jelema teh supaya ulah jadi dibunuhna kumaha jelema teh supaya ulah jadi diselna kumaha jelema supaya di persidanganna menang sakadar sakitu zahir mah waliullah malain eta nu dipikiran teh sia mah dek nyalametkeun di leungeun manusia aing mah dek nyalametkeun teh titaku Allah di leungeun setan kumaha ieu jelema keur diome ku setan aing tugasna dek nyalametkeun jelema di leungeun setan urang mah kuari baik masyarakat biasa atawa pemerintah nyalametkeun jelema teh di leungeun manusia deui tapi wali lain di leungeun setan ieu teh jelema teh keur diome ieu teh ku setan geus jelas keur judi diome ku setan nu mabok diome ku setan nu maling diome ku setan eta teh supaya kumaha disalametkeun termasuk kiai anu asup kan terjerumus kadinya nyahoeun wali mah ieu keur diome ku setan kajian kumaha cara nyalametkeun kumaha tah tugas wali mah nyalametkeun jelema nu keur aya di leungeun setan berat numantak ngadatangan nyana atawa ngobrol lalaunan kadeleun mah biasa bae horeng keur munajat ka Gusti Allah carana kumaha ieu jelema supaya salamet keur diome setan ye berat wali teh tugas ti Gusti Allah numantak wali mata tadina berangkat ngojay teh hanjat tina laut sanjatna hanjat tina laut kapanggih lah jeung raja mun cara raja sanggeus kapanggih jeung raja belah ditun laut cak raja jeung saha maneh ka dieu sorangan apan loba anu neuk ka dieu teh besi teh nyahoan jalan jung balik deui ka ditu tuduhkeun jalan-jalanna tuduhkeun naik parahuna tuduhkeun ngojaina ulah mikiran sia bae batur ge endeup loba anu neuk ka dieu kitulah wali Allah gambaranna cek Tuhan Abdul Qadir wali teh geus baueun geus datangnya nama ka Allah cak Allah ulah maneh bae atuh sosoranganan sia mah geus lihai deuk beurang deuk peuting ge ja teu nganggap peuting jeung beurang teh waktu maakur dan perputaran panon poe doang ketika panon poe di luhur kadele ku urang beurang ketika panon poe di handap peuting geus jauh maneh mah ka aing cak Allah ulah sia bae umat tuh nu endeu ka aing tuduhkeun ku sia oh gitu balik deui wali teh nu tadina sorangan teh kuari mamagahan ngaji kuari dakwah lain sosoranganan wali di leuweung bae lain eta mah wah teu bagus sama Gusti encan datang maksudna nu geus datang mah titah balik deui ku Gusti Allah jalain jang soranganan umat tuh mantak datang wali mah ka bangsa rangda-rangda tuh sia mah seuri bae rangda kolot ieu mah tah eta datang ka kiai-kiai Golkar duh kiai bener kiai teh nyai teh make dalil make tah tapi kiai di jero eta bisa teh nyebut cau bisi teh bisa nyebut cau doang
lalaunan nu narima hidayah datang nu teu narima malah keheul masalah diomongkeun ge masalah nya makin bae aing mah geus boga tempat di Gusti Allah geus datang sia dek ngomongkeun aing dek ngomongkeun sia nu salah kitulah wali mah tilok marah matak lamun aya nyana nuduhkeun haju nyana marah lain wali teh walingi moal cenah moal marah ka jeung kumaha ge diaromongkeun ku kiai ku ustad ku jawara ku salah itu sabodo sebab naon mantak teu marah aing mah geus boga tempat di Gusti Allah sia ngomongkeun aing ye goblok cak wali terus aing mah sakadar nuduhkeun hadu cara-cara nuduhkeunana nyana mah kumaha karakter masing-masing ti Gusti Allah kapan tah mantak cek tuan hei sia lamun aing ngomong dengekeun besi aing nyarekan ka sia dengekeun ku sia sebab nu mantak wae nyarekan ka sia mah carekaneun lamun ngomong lemah lembut ke sia mah moal beres sebab hate sia mah teu asbatan batu teken ku sia loba jelema nu akhirna dibuka-bukakeun nya mangan sakadar alat ieu jaatu anu merena tetep Gusti Allah Subhanahu wa taala nah kitulah dek nyalametkeun ti leungeun setan anu tadi nanya keur diome-ome ku setan keur dipermainkeun ku setan kumaha ieu carana masyarakat teh kok diome ku nafsu jeung setan lantaran nyana terus-terusan ngridit teureun terus bae ngomong lah cenah ulah sok haju kekencengan teh jak kiai dia loba nu ngahalalkeun kredit urang milu bae kanu ngahalalkeun aju nu ngahalalkeun ge ngomong ulah sok milu kanu ngaharamkeun moal rame sia kajen gua kumaha ge sa sok anu ngaharamkeun kiai anu cenah carekan ku nyana teu maraheun kiai dicarekan ku kiai deui diomongkeun ku kiai ulah sok nurutan mun moal beres jeung nurutan nyana mah geus bae urang mah urang bae geus ayu ngan tetep bae beuki tambah karunya ka kiai eta beuki tambah karunya hayu terus nyana mangan sakadar ngarunyaan doang sebab jelemana geus boga tempat di Gusti Allah eta mangan tugas doang kitulah para wali Allah mah deuk nyalametkeun di leungeun setan deuk nyalametkeun di leungeun iblis maka cek Gusti Allah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tam'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin aya sahabat ngaranna Ibnu Razin sumping ka Kangjeng Rasulullah ya Rasulullah naon Ibnu Razin Tuhan ngomong-ngomong jelema nu geus paeh dikubur haju engke kiamat sanggeus kiamat jelema dihudangkeun deui sanggeus dihudangkeun deui haju digiring ka masak abdi mah deuk nanyakeun teh kumaha Gusti cara ngahudangkeunana jeung nyieun jelema nu geus paeh ceuri bae Kangjeng eta onom nu dikubur maka harti ya Rasulullah eta anu kamari teh eta model ku kapal brus bae ka laut kabeh pan eta teh jauh huluna di mana tulangna di mana dagingna di mana eta kan dihudangkeun deui anu dicaplok ku buaya anu dilegleg ku maung anu dicacag-cacag jelema teh waktu perang anu dicacag-cacag di begal dipiceun ieu suku nu sabelah ka anu suku nu sabelah ka anu ceulina di mana naonna di mana tah abdi mah deuk nanya teh ka Kangjeng teh ka Tuhan teh ieu teh kumaha cara ngahudangkeunana Gusti Allah ya eta mah kos kitu mah cek Gusti Allah nungguan Gusti Allah turun ayat jol malaikat Jibril macakeun ieu wa huwallazi yursilur riyaha busram baina yaday rahmatih wa huwa Gusti Allah teh anu niupkeun ngutus niupkeun riyaha kana sapirang-pirang angin sing hade angin teh loba ngaranna aya angin simal angin kaler aya angin janub angin kidul aya 10 ngaran angin dinasara teh aya anu timbulna ti luhur aya anu timbul ti handap aya anu tina taneuh aya anu ti laut di laut ge di jero laut aya angin
moal oyak-oyagan eta laut lamun dihandap eueuh angin nu mantak nu jago mah para nahoda teh neuleuh angin teh lain di luhur tapi ka jero handap ka jero laut justru di jero laut teh aya angin nu mantak engke laut pasang ka luhur engke surut ka handap eta teh diangkatna ku angin. Aya angin anu timbul nanti tengah-tengah aya anu ti langit aya anu ti bumi aya anu ti gunung macem-macem geus puguh anu ti kaler anu ti kidul anu ti kulon ti wetan mah ieulah angin bahkan teu kabahas dina kitab aya angin anu sok kaluar dihandap celeces eta nu leuwih bahaya mah sebenarnya komo keur ngaji mah haju tadi ngadahar uduk jeung endog geus eta mah angin racun teh mah. Aduh, Masya Allah macam-macam angin orang ya nu jelas saha eta nu niupkeun angin termasuk angin eta lantaran aya jelema di operasi di opnam teu bisa hitut mahal horeng eta hitut sababaraha juta hayang bisa hitut Masya Allah ngajual mobil nuta tadi dari ditumpakan lantarannya nanti bisa hitut asuplah ke rumah sakit operasi langsung mobil hiji hitut mahal eta hitut teman-teman besi hayang hitut kan oh masalah daripada orang ayo dioperasi di situ ngan siap-siap baik mamang engke diukna teu boga batur siakuna memang bung diuk dini lah beda kambeuna kok balamun parawan hitut bae angel kalaku ulah parawan mah anti hitut kajian mules beuteng ulah hitut aya teh parawan jadi hayang hitut jasa jadi tahan pajar aman meureun aya hudang teh tit ya Allah Masya Allah Masya Allah Gusti Allah na iyalah angin nu niupkeun angin teh Gusti Allah mereka kekuatan terhadap angin ti kaler ngageleyeung ka kidul ti kidul ngageleyeung ka kaler ti wetan ngageleyeung ka kulon ti kulon ngageleyeung ka wetan ieu angin dibere kekuatan ku Gusti Allah teu kaharti lamun angin cuma sekedar angin kok dibere kekuatan ku Gusti Allah lantaran angin masa pira angin horenganan angin teh eta teh aya wakil malaikat karubiyun anu ku Gusti Allah ditugaskeun jang ngajagaan khazanatil ardi was samawat urang sok hadiah ka malaikat karubiyun para ahli-ahli thariqah malantaran eta malaikat karubiyun teh tita ngajagaan khazinatil ard nu aya di bumi nu aya di langit termasuk ieu panon poe termasuk ieu angin jadi lamun angin teh centengna malaikat karubiyun maka ketika ku Gusti Allah diinstruksikeun malaikat bawa angin ti wetan ka kidul bawa angin ti kaler ka kidul bawa ti wetan ka kulon ti kulon ka wetan malaikatna centengna tah pamimpinna mun di SD mah KM na asal toel we malaikat nemen teh Kangjeng Nabi Sulaiman teh waktu kadatanganku malaikat maut cek malaikat maut Waalaikumsalam nuleukeun bae tah ka jelema ka tamu eta malaikat teh disuguhan cai teh daek nginum suguhan da naon dahareun teh daek nginum jeung nuleukeun bae ka tamu nuleukeun bae ka urang tamu di Kangjeng Nabi Sulaiman teu kebal malakal maut keluar pamit tamu nanya tuan aya teh saha tadi tamu emang kunaon nuleukeun kula bae tuh mah tamu ieu rupa-rupa biasa henteu lain deui bangunan nuleukeun teu kicep-kicep ka kula emang saha tah mah malakal maut enteng biasa ngajawabna Kangjeng Nabi Sulaiman enteng biasa ngajawab malakal maut tah mah biasa sok nabu ka dieu kalau tuh nuleukeun ka kula bae kunaon emang dideuleuh ku Kangjeng Nabi Sulaiman oh malakal maut teh heraneun ka maneh
kunaon emang lantaran geus deket meureun pugu eta malakal maut teh ngaharewas ka Kangjeng Nabi Sulaiman heran ka pagawean Allah kunaon emang lantaran jelema nu kula dideulekeun teh eta teh 5 menit deui bakal paengan paehna kudu di negara Hindi di India sedangkeun kuari aya di dieu keneh ieu teh di Israel teu kaharti kula mah malakal maut ge teu kahartieun geus kajian kumaha ge tetep kula mah deuk ngajagaan bae di ditu sesuai jeung perintah Allah dekaharti malakal maut aya kula mah deuk ngajagoan ngadagoan di ditu be jadina tulisanana di ditu paehna kudu di negara Hindia di luhur batu geus we malakal maut ieu mah ngadagoan teu kaharti jelemana di Israel keneh nyana malakal maut geus cila bae di luhur batu di India ke bae aya prakata tamu teh ya Tuhan kula masieun jasa lantaran dideulekeun bae pangirimkeun angin bae jatuhan mah wauh jeung angin pangkirimkeun bae kula maka India ke ka mana cenah coba eta atuh aya yang kitu mah langsung Kangjeng Nabi Sulaiman ya Karubiyun hei malaikat Karubiyun sebagai pewakil angin ya ka dieu ya coba pangmawakeun ieu ya coba ka India ya torojol we angin datang ka dieu lep dibawa ku angin datang ke India pas di batu tadi tek nah ini dia Masya Allah Karim Maha kawasa Allah teka harti ku urang mah kos gitulah Gusti Allah ketika urang dek maot di Lampung kajian kumaha ge urang teh kudu ka Lampung bae dilarang ku anakna dek naon bah ka Lampung dek naon henteu aing hayang ka Lampung jasa dek naon atuh ka Lampung mun kitu mah di Lampung keur usim-usiman ya henteu ieu mah kadu loba di urang duku loba di urang komo cau balaya di urang entah ini ada ka Lampung mah tuh bisa ditahan horenganan datang ka Lampung malakal maut keur kieu bae nah sia ini tugas gua nih nyampe nih tuh maha kawasa Allah mantap kula sieun aing cenah di Mekah sieun di kapalna besi paeh aju di ditu di Mekah pas sedak-sedak moal aing moal ka Mekah lah sieun jakna bejaan ku urang aya di dieu nu teu sedak-sedak aya daun nu paeh lo bajak jan nu perang di Suriah nu paeh di urang ge di Irak keur campuh perang nu perang teu paeh kunaon di Pasir Gadung modar nah kawasa Allah iya tuh urusan paeh mah lain ku perang lain ku kalaparan lain ku penyakit ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdim iyalah diondang ku Kangjeng Nabi Sulaiman angin bisa Kangjeng Nabi Sulaiman angin mantak urang ge kuari namun urang kataekan asal urang daek bae aya rumusna ieu baca tidinya engke bakal datang malaikat Karubiyun ima langsung nanya wa ima isyarah wa ima geus bae urang bebeja engke beres zaman baheula mah pan kos kitu aja jelema nang ningong sapeuting aya 7 panggung masyarakat kagarieunan bebeja ka kiai lah teman terserah kiai bae boh cek nya aing pangeran meureun negeri kumahageun mah ieu garieung jasa aya guys bada isya kiai asup ka masjid baca ayatna meuli bejakeun ku aing ayatna besi ku diwirid kaluar ke malaikat Karubiyun aya naon manggil-manggil kula payahna angin sapu ta angin bereskeun 7 panggung bereskeun be aku angin loba kajadian ta kos kitu masyaallah nurut angin kawali Allah mah ngan teu meunang sambaran mendingan nyanggakeun sadaya-daya bae ka Gusti Allah lantaran eta ceurikna bege mun diijabah doa kos kitu wali mah teu mah sabulan 2 bulan yang ceurikan diijabah doa isin ka Gusti urang mah pan mun diijabah doa tuh eta mah teh jauh ka aing aing wali aing teh wali diomong-omong wa huwa alladzi yursilur riyah
Gusti Allah teh eta zat anu ngutus anu niupkeun kana pirang-pirang angin lantaran geus aya wawakil-wawakilna berbagai malaikat tinggal ditoel bae deuk dikamanakeun arahna ieu angin teh dijelaskeun di dieu horenganan angin busrom baina yaday rahmati angin ieu mah angin sebagai pengawal pangbubungah anu diayakeunana baina yaday rahmati memeh turun rahmat Allah di hareupeun rahmat Allah anu dimaksud rahmat Allah teh hujan jadi Allah dek nurunkeun hujan teu langsung hujan ternyata Allah teh ngutus angin heula ieu angin sebagai busron pengawal ngabubunga ka masyarakat nu endek diturunan ku eta hujan qiraatna ya dua aya nu baca nusron aya busron namun nusron ieu teh bimakna mutafarriqah kudamal mator angin-angin anu papisah-papisah di hareupeun hujan papisah teh teu ngagumuk di hiji daerah anu di Bandung anu di Banten Jawa Tengah anu Jawa Timur eta teh ngaranna mutafarriqah nusrah lamun busron ieu teh pengawal sebagai pendahuluan hujan jadi hujan teh teu ujug-ujug hujan tapi dikawal heula ku angin jadi ieu mah angin teh angin rahmat masya Allah hatta idza aqallat sahaban thiqala hingga angin teh mamawa sahaban thiqalan mega anu loba mega anu mendung nu pohara mega di luhur hideung eta teh cai anu menang nyerot ti laut maha kawasa Allah syaribna bima'il bahri kaula nyerot kana cai laut sak angin ditugaskeun ku Gusti Allah diserotlah cai laut ku angin tugas ti Gusti Allah dibawa ka luhur set blak geus datang ka luhur nungguan instruksi ti Gusti Allah hatta iza aqallat angin geus mamawa sahaban thiqalan kana mega-mega anu mendung anu gede geus hideung luar biasa ya Gusti Allah hei angin dorong ka Cikupa hei angin dorong ka Bogor hei angin eta mega dorong ka Jakarta dorong urang Jakarta geus kiceup ka mana aing ngilib ya gasal geus deleureuk di luhur hideung bae ge geus urang Jakarta mah waduh aing ka mana ieu ai biasa nama mega teh didorong ku angin ku ari mah mega nggak dorong Jokowi berbeda ya mah aya bae tah mah orang teh mah mega nama ga konde tah mah ieu mah mega didorong ku angin masyaallah urang mah teu nya ieulah ayatna hatta idza qallat sahaban thiqala sehingga di mana-mana angin geus mamawa kana mega anu mendung anu gede nu loba tergantung kumaha megana bae kumaha anginna dititahna ku Gusti Allah sok ya Gusti Allah bawa ka Cikupa bawa ka Bogor bawa ka Jakarta bawa ka Pandeglang kumaha perintah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sok gara-gara turunkan suqana li baladim mait kaula nu agung ngucurkeun kana eta mega ngahujankeun kana eta mega li baladim maitin kana taneuh anu tandus anu tatadina geus rata jukut-jukut acan dihujanan ku Gusti Allah fa'anzalna bihil ma'a maka kaula nurunkeun ka eta nagara kana cai
hujan terus bae turun hasil tina hujan fa akhrajna bihi min kulli samarat maka hasil tina hujan sapoe dua poe ieu karim mulai jarara di min kulli samarat jukut-jukut jarara dinuti dimaksud ku urang sueg jadi badur jadi cente jadi ramat-ramat segala rupa jarara di pare geh jarara di jagong jadi buah tangkal segala jarara di hasil tidak hujan fa akhrajna bihi min kulli samarat Sokera ngagedean lantaran kadeuleu bakal layu diturunkeun deui hujan ku Gusti Allah suqnahu li baladim mayit tambah deui hujan deui tambah gede tangkal buah harum manis tangkal buah darmayu tangkal buah daging buah golek dan buah-buahan nu sagalana wahai geus puguh nu di sawah geus puguh nu di huma jarara di kabeh nah rahasiana ieu hujan diturunkeun di daerah eta sehingga ngajadikeun kana tatangkalan ku sebab Allah memperhatikeun umatna deudeuh jeung nya cak Allah keuna dalalahar ngadahar pare sangu ngadahar jagong ngadahar dangder hui dan lain sebagainya di samping eta bubuahan urang kumaha deudeuhna jeung nya Allah ka Gusti urang kunaon urang buang ka warah jasa ayo pikir coba urang aya hiji daerah teh aduh ieu mah daerah teh hese jasa cai disebut naga ieu mah sawah tadah cai ieu mah taneuh tadah cai hesen lantaran eueuh kali eueuh jalan cai eueuh saluran nyana mah nungguan cai bae sedengkeun cai mah pan teu bisa diondang emang cai bisa di SMS jamal bisa ayo SMS kurang mal bisa aja hukum ge teh urusan Allah urang paling geus kieu doang ja biasana bangsa berberan kitu teh geus aya hujan tapi ieu mah urusan Allah biasana mah Oktober November Desember Januari teh kan geus hujan ieu mah henteu labas ka ditu kunaon atuh Maret April Mei kunaon aya hujan urusan Allah kunaonnya bisa kos kitu hujan kok pindah sih ulah nanyakeun ka aing ka ditu tanyakeun ka Allah aing mah teu wau jeung Allah kapantogeun hulu sia ku aing sia lain wauhkeun jeung Allah sia nameureunana mantak patani teh riweuheun ieulah urusan soal hujan masyaallah minta dibacakeun Fatihah parantos pupus Kiai Haji Ahmad Ghazali Serdang bin Haji Abdul Hamid masyaallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin lamun nyaritakeun tentang daerah-daerah anu biasa salalubur mah urang nyaritakeun di Lembang nyaritakeun di Garut Tasikmalaya Ciamis daerah subur nyaritakeun di daerah Bogor malah Bogor teh geus boga julukan kota rain eta teh kota hujan nah ieu kan geus biasa teu aneh deui kuari mah urang deuleu di daerah Serang belah kulon jalan cai eueuh sawah Batela itu keneh Pandeglang ka belah ditu pegunungan jalan cai di mana aya teu aya sawah mah tapi araraya laleutik urang mun nyaritakeun boga sawah sabaraha aya meureun 30 kotak mah di mana di Pandeglang ulah kaget bu cek urang 30 kotak mau tambah sugih jasa can pogo 30 kotak barang di dalam kotakan sameter persegi leutik kotakan orang nyaritakeun di Karawang mah boga 30 kotak beuh lain lalagaan ngomong urang mana ya urang Karawang boga cenah 30 kotak mah geus pahara tah wara geus tah lumayan geus sakotakna 1000 bae kali 30 kan berarti kan luas 30.000 3 hektar
tapi lamun urang pandai gelang ngomong ulah alhamdulillah cenah boga sawah sabaraha 30 kotak ambo ulah ka ambo ulah ka heulanan deuleuh heula ka ditu barang di deuleuh ya Karim aduh Masya Allah. Nah iya sawah-sawah anu tada hujan anu hese karena cai iya keur carita di daerah urang lamun urang deuleuh ka Jawa Tengah ka ditu ka Salatiga ya Allah ya Rabbi pasawahan sakitu legana tapi pantai jalan cai tada hujan bahkan di deuleuh ku urang taneuhna semu putih Yogyakarta ka ditu taneuhna teh semu aya lain pasir putih lempung cadas hese tamah kos kitu mah asal geus garing-garingnyaan hese ngabelentang kumata kurang Jawa mah nu putih pantulan tina sawah eta sakurang Jawa nu putih aya aing putih deuleuh saputihna urang Jawa teu percaya aing malah antulan tina taneuhna di jerona putih nah mantul ka luhur hideung kana beungeut lamun ngagambarkeun tanah di Jawa Barat mah hese nyaritakeunana ti mimiti Banjar Ciamis Tasikmalaya kemudian ka Garut ka belah dieu terus ka Bandung taneuh teh geus hese nyaritakeun kasuburanana di Bandung lewat ka dieu ka Cianjur ka ditu ka Sukabumi kebelah ditu Bogor geus lewat ka dieu Tangerang termasuk subur lain lalagaan Tangerang wow harajasa Serang sakitu mah rada lumayan pandai gelang rangkas betung kayak itu kan lah urang nyaritakeun Jawa Barat mah pohara bae kasuburanana tapi lamun Jawa Tengah Jawa Timur eueuh nanaonan ngan boga otak Jawa Tengah jeung Jawa Timur teh untuk mengelola palawija taneuh nu kurang subur bagaimana supaya subur dikelolalah melalui otak sakolanya nah dikirim di Jawa Tengah Masya Allah jeruk di Jawa Tengah kirim samangka di Jawa Tengah kirim di Jawa Tengah Jawa Timur teh kitu melon Jawa Tengah Jawa Timur ditampung nama di Jawa Barat kos urang Jawa Barat teh padahal mah pagawean urang Jawa Tengah Jawa Timur boga otaknya nama urang Jawa Barat teh kudu make otak cek cara subur ieu dek naon lain ngariweuh-riweuh je pokoknya pelakan jadi atuh teh kudu make otaknya kana teh sia mah make otak aing mah henteu tapi eleh kudu make otak. Nah, ieu carita-carita kasuburan nu mantak lantarannya nama kurang subur ngagunakeun otak di pertanian ge istimewa Jawa Tengah Jawa Timur mah kabelah dieuna pengusaha istimewa Jawa Tengah Jawa Timur perpolitikan Jawa Tengah Jawa Timur nu keur main di panggung Indonesia Jawa Tengah Jawa Timur geus sabaraha taun main di zaman Bung Karno ka Bung Harto ka Bung Gus Dur bung Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Timur boga otak kercarita urang kenyataan di urang kercarita informasi luar negeri nu boga perusahaan di Belanda nu boga perusahaan di Amerika nu boga perusahaan di Inggris nu boga perusahaan di Australia nu boga perusahaan di Jepang mayoritas Jawa Tengah Jawa Timur memboga perusahaan di Jerman mayoritas orang Jawa Tengah Jawa Timur ayalah orang Jawa Barat ayalah orang Padang ayalah orang Sulawesi bandingkan jeung orang Jawa Tengah Jawa Timur moal mejeuh aja moal mah otakna luar biasa bantak kuari nu keur main Jawa Tengah Jawa Timur urang mah kakarak boga hiji bae ge kamari ieu keur jadi wakil presiden teh genjleung luar biasa padahal matrek eueuh deui can jadi presiden kuari kakarak ge naik di KPK doang ge geus genjleung sakitu doang ge can aya presiden orang Serang can aya presiden orang Pangodokan jore amat presiden lahir di Pangodokan moal menang-menang ajeun kumaha leuwih parah deui aya deui presiden lahir di Delan jore nya asa tamah mah ambo budak eta kunaon jarore ngarannya Pangodokan Delan kemudian ka ditu naon deui teh eta nu juara jasa mah Kobet
Cerita kasuburan dia cerita kasuburan geus ulah dicaritakeun Jawa Tengah Jawa Barat nu mantap terkenal jasa julukanana terkenal jasa di Dejen karikatur Jawa Barat di Belanda karikatur Jawa Barat di Belanda isin urang lamun neuleuh karikaturna kumaha make samping si korodong nyana aju diu nusa beulah diangkat nusa beulah ditindihan sasimbut ngarokok eta karikatur di Belanda gede jasa deket perpustakaan Masya Allah ari urang Jawa Tengah karikatur teh karikatur lempang suku katuhu ngalengkah can datang ka handap jasna ditendin di dieu kieu bari mureleng nyana neuleukeun ka hareup eta teh kapan karikatur nu luar biasa berarti sangat penting jas ge geus teu dipake-pake acan pan aya jelema nu make jas sanajan harudag ge dipake boloon teh mah nah ieu Jawa Tengah Jawa Timur nu mantak tetep bae moal meahi ka urang Jawa Tengah Jawa Timur otak sawah nu tandus teu bisa dipelakan pare diotakan ku nyana melak naon ieu ayo anu hasilna dibawalah ke Jakarta urang Bandung mah heheotan di sana tuit sia kunaon heheotan nah tunduk naon deui lain itu pikiran sawah asal sawah masal ditancepkeun jadi teu kudu disurubuk-surubuk acan tanah kita tanah surga tongkat jadi tanaman Masya Allah tina subur tedaek mikir eleh lah terus kurang Jawa Tengah Jawa Timur ku teu mikirna ieu sebab senang kos di Arab lantaran di Arab mah emas kabeh ieu dicekel jadi duit ieu dicekel jadi dirham ieu dicekel jadi real ieu dicekel jadi dolar minyak ambalaya teu malikir urang Arab kunaon senangna luar biasa geus dina senang mah tilok berhasil nu mantak baheula di zaman urang dahar hese pake hese rentul nu jara di kiai sebab masyarakat daerah kiai ke Jakarta daerah kiai Tangerang daerah kiai Serang daerah kiai Pandeglang megeus kobo lain daerah kiai deui tah mah pokona mah tah juragan kiai Pandeglang mah geus kiai kabeh ka tukang becana kiai di Pandeglang mah nah kuna teh masyarakat dahar hese nginum hese pake hese geus eueuh deui pagawean wirid lah ka Gusti Allah ibadah ngaji ibadah ngaji wirid ibadah dan lain sebagainya diberelah subur pangrusakan geus teu pikiranna naon ku ari mah nu wirid nu hudang ti peuting anu geus eueuh bae geus wah ambalaya eta ku sabab naon subur baheula mah nu mantak diangkat jara di kiai jara di wali lantaran nyanana di masjid bae kunaon emang kiai di masjid bae ka ieu mah geudeuk naon jadang deur eueuh ku ari mah pan melang urang nu mantak teu betah kiai di masjid kunaon di imah aya kue di imah aya sangu bandeng ambalaya berkat-berkat mulut ge teu kadahar eta segala daging hayam daging macem-macem kue teh gitu mobil can ka urusan baheula pan boro-boro mobil sapeda ge hese jasa mantak geus bae betahan keneh di masjid mending wiridan tah diangkatlah ku Allah jadi wali ku ari mana diangkat jadi wali tah ieu mah keur carita negara-negara nu subur mah teu kudu dicaritakeun daerah-daerah nu subur mah Kangjeng Nabi nyontoan hiji daerah hei Ibnu Razin ulan pertanyaan maneh bahwa cek maneh kumaha si Allah eta nyieun deui makhluk sehingga hirup dihudangkeun ku Gusti Allah aju digiring asa teu kaharti cek maneh pernah henteu neuleuh hiji daerah anu tandus pernah diliwatan ku maneh pernah aju maneh sababaraha bulan sababaraha taun deui lewat kadinya pernah kumaha berubah tante berubah Gusti Rasul ai baheula mah tandus boro-boro aya tatangkalan hese jang nginum ge jang wudu ge ajo menang saketean tahun setahun 2 tahun kula liwat subur loba tatangkalan caicur tok maha kawasa Allah ielah gambaran di akhirat
cek Gusti Allah lah anu niupkeun angin sebagai pendahuluan pangbubunga hareupeun rahmat Allah yakni hujan. Ku Gusti Allah angin titah nyedot cai dibawa ka luhur kemudian geus jadi reueuk jeung mega di luhur hideung didoronglah ku angin sesuai jeung perintah aing. Cak Kangjeng Nabi sesuai jeung perintah Gusti Allah. Didinyalah di daerah-daerah anu tandus Allah ngahujanan suqnahu libaladim mayyitin sanggeusna turun hujan Gusti Allah maha kawasa fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli samarat. Daerah nu tandus ge nampung cai hujan kemudian jarara ditatangkalan boro-boro anu dipelak nu teu dipelak jadi kawasan teh Gusti Allah sangat kawasa. Cak Ibnu Razin mantak cek Gusti Allah kadzalika nukhrijul mauta kitu keneh sakumaha hujan diturunkeun ka taneuh anu tandus kemudian ku Gusti Allah sanggeusna diturunkeun dijadikeun bubuahan-bubuahan tina tatangkalan-tatangkalan nukhrijul mauta kami nu agung ngaluarkeun kaula nu agung ngaluarkeun ka jelema-jelema nu geus pararaeh nu paehna di leuweung nu paehna di laut nu paehna di kota nu paehna di kubur di kampung nu paehna di mana bae anu kabawa ku angin beak ka handap dedeleuan urang mah tabrakan kapal tabrakan kareta hancur nu di kitu beuteung buaya anu di beuteung maung dan lain sebagainya nukhrijul mauta ku kaula nu agung dikaluarkeun dihirupan deui cek Gusti Allah. Cek Ibnu Razin carana kumaha Gusti ieu teh sanggeusna kiamat Gusti Allah teh nurunkeun hujan salila 40 peuting Allah teh nurunkeun hujan heula breg ternyata horenganan hujan lain sahujan-hujana horenganan maul hayat bentuk rakos cai mani tidinya pansakal barelah kuburan geus eueuh laut tarita zaman engke mah eueuh gunung rata sanggeusna ku Gusti Allah di hujanan maul hayat bentukna kos cai mani tidinya lah bakal bareula sanggeusna bareula arasuk deui ka tulang-tulang nu aya di kuburan-kuburan nu aya di mana-mana tidinya langsung malaletek sakumaha kos toge culcal anu tatadina acak-acakan nu sukuna di masyrik anu suku sabelahna di maghrib ku Gusti Allah maha kawasa sanggeusna diturunan hujan teh dihijikeun deui kadinya blek ngahiji deui atuh tatadinya dibeuleum cara Buddha cara Hindu geus ajur didinya dihijikeun deui ku Gusti Allah plek cal eueuh nu katinggaleun kabeh nu paeh biasa dikubur anu paeh di beuteung buaya nu paeh di beuteung maung anu paeh dicacak jeung jadi kitu lebu kabeh ngahiji brek ieulah gambaranana bahwa Allah nurunkeun hujan ka taneuh anu tandus eta mah pantaneuh mah eueuh nanaonan tatadina setelah diturunkeun ku jararadi bahkan buahan ieu mah komo tatadina urang geus diayakeun jadi jasad kemudian dihirup deui leuwih gampang tibatan hujan turun ka taneuh anu tandus eueuh nanaonan ku jadi kadzalika nukhrijul mauta kitulah Gusti Allah ngaluar-luarkeun jelema anu pararaeh barang culcel hararudang kabeh wabeh ngagro kumaha ngagrona mambasana mimar qadina woi sanu ngahudangkeun urang ti kuburan sahanya nadahum Gusti Allah nyeluk olu kabehan ngadarerengekeun sanggeusna ngomong mambasana mimar qadina ai prakaya suara hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun kurang surat Yasin dibaca ngan kulantaran teu nyaho dibaca bae ku urang
gorenganan eta teh engke bakal dipraktekeunana ketika urang hudang ti kuburan rata kuburan teh kabeh ngaromong membasana mimmer kodina saha nu ngahudangkeun urang ti kubur aya suara engke teu puguh di mana-manana urang ngadenge hada ilah hararudang ieu hada ilah hararudang ieu ilah nu dijanjikeun ku pangeran ma wa'adar rahman yo wa sadaqal mursalun nu baheula nyaritakeun bakal aya alam mahsyar ieu kuari bener para rasul tinggal urang anu yakin iman ka Allah iman ka Rasulullah sumuhun na'am ya Allah na'am ya Allah na'am ya Allah kabeh ngaromong muhun Gusti tinggal si Ahok culak cileuk si Ahok Bill Clinton George Bush bangsa culak cileuk wadinya kafir si Tegwan culak cileuk kabeh si siang-siang malingseng kabeh culak cileuk urang mana am Gusti sumuhun abdi iman ka Gusti sok dibaca ayat ieu teh ku abdi iraha aing ngariung tapi abdi sok marah mun haju teu menang berkat nah ieu dipraktekkeun hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal ieu teh lamun cek ahli bilagah mah termasuk kana tasbih ngan ieu teh tasbihna tasbih tamsiliyah panjang dongengna urang mun nyaritakeun tasbih lantaran tasbih aya tasbih mursal aya tasbih mujmal aya tasbih mursal mujmal aya tasbih balik aya tasbih tamsiliyah lu teu mondok mah moal nyaho cak aing moal ja aing nu ngaji hese mantak santri haju parohoan deh asal ngadenge bojah heueuh poho ieulah nu kos kieu ngaranna tasbih tamsiliyah sok bisa dijadikeun pribahasa tasbih tamsiliyah mah lamun di alfiah mah sok aya tah nyaritakeun anu kaduhung teh anu kaduhung baheula henteu bebeneran kok kuari jadi kaduhung baheula keur mondok aing henteu nyaan kuari dijadikeun ustad ka dieu hese ka ditu hese kaduhung makan tilok teh heula panderi kecuali tukang beca mah kaduhung teh heula can kaharti kan terus yang kaharti di mana nah iyalah tasbih tamsiliyah masuk disebut peribahasa mah Sunda paling loba Arab loba subhanul yaum rijalul qud eta peribahasa Arab subhanul yaum hari ini engkau harus menjadi manusia yang gagah seperti anak muda gantungkan cita-citamu ke atas langit eta Bung Karno rijalul yaum subhanul yaum rijal god nanti engkau kelak akan menjadi pemimpin eta peribahasa singkil kuari engke bakal ngeunaheun engke tuh eta tah subhanul yaum rijalul god peribahasa lumun di Sunda mah loba jasa peribahasa teh lain lalagaan mun Melayu aya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit naon eta hulu sia sia mah geus can ngarti geus seuri sedikit demi sedikit teh bapak urang sacek jadi hulu sia jadi gede oh jaheuh nya salah sia lain kitu sia mah ke eta na bae nu inget ya bapak sia teh henteu janggung jadi sia sacek sapenting kuari jadi segede sia ditimbang teh udah 70 kilo baheula na saeutik ban eta lah sedikit lama-lama jadi sia lain kitu salah tah mah sia mah nu ingetan nu salah bae kan cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok nah eta peribahasa samudaya aya deui peribahasa Sunda mah ambalaya loba jasa pacikrak ngalawan merak waduh pacikrak ngalawan merak mah pacikrak mah sapira manuk pacikrak ngalawan merak kajenteng di puasaan 7 mulu dia moal menang sia kajeng kumaha ulah lamun urang jadi jelema leutik ayu ngahareupan jelema gede maning ulah dilawan sama cek urang Sunda mah pacikrak ngalawan merak sia ngana modar sia kokosodan
eta paciklak kalawan merak. Masyaallah kemenuk merak teh aku kuncungan. Emang kuncungna anyar atuh tiba heula tah mah. Sakurang Banten mah sia dia mah teu nyaho kuncungna emang nang meuli lain. Merak mah tiba heula kayak kuncungan. Asli berarti kuncungna. Sia bapak cikrak ulah dilawan. Waduh budak kadu ketemu kadu. Jeuh. Eta pan eta kadu ketemu kadu. Eta sarua. Beuh budak pariuk manggih ka kebas. Loba tah di Sunda mah. Budak ulah-ulahna naon sireum ge budak aya katincak-tincak teh mangegel. Eta peribahasa. Ulah kieu di mana sireum katincak ngegel? Beuh paeh. Sia mah teh nyaho peribahasa. Wal masalah tuh gue ya. Oh, masyaallah. Nah ieu ge sarua bae Gusti Allah teh nganamsilkeun supaya kaharti ku urang ulah-ulah urang dihirupan deui ku Gusti Allah sabada maot taneuh geus rata kemudian ku Gusti Allah diturunan maul hayat dihujanan sadunya anu bentukna kos cai mani dihudangkeun kemudian cal-cal okos toge kalaluar haju ngomong membahasana mimma raqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun tah tadi ditamsilkeun ku Gusti Allah sakumaha kaula nu agung teh ngahirupkeun bumi anu tandus sabada katanduna satadunda katandusanana sabara taun mah haju ku kaula diturunan cai tina cai eta terus ngayembeng haju jararadi bubuahan berbagai bubuahan bisa dinikmati teh bubuahan teh nah kadzalika nukhrijul mauta kitu keneh kaula ge bakal ngahudang-hudangkeun jelema anu geus parareh minal ardi ti kuburan masing-masing ku kaula wa nafsu wa man amrana ba'suhum dihudangkeun deui ihyan dihirupkeun fil yaumil akhir engke di akhir eta teh kakawasan kaula kawasan kaula ngahudangkeun jelema nu tatadina geus aya haju paeh haju dihudangkeun deui dihirupkeun deui leuwih gampang tibatan ngajadikeun kajadian nu tatadina sama sakali sakumaha kawasa kaula ngajadikeun jajadian nu diturunan hujan jadi kawasa kula ngahudangkeun manusia jelema-jelema nu geus parareh dihudangkeun leutik ka kos kitu masyaallah kekawasan Gusti Allah tentang pembuatan manusia teh kurang geus kanyahoan Kangjeng Nabi Adam bapa mak Kangjeng Nabi Isa mah aya bapa aya di lembur bojong mah aya emak bapak sarua tadi kos Kangjeng Nabi Isa cerik datang ka imah kunaon neng cerik ieu beuteung cenah geus 5 bulan atureun mah biasa awewe mah lain kitu ceknya na bapana emang kemana paeh teh naon teu tanggung jawab bojong tah kos kitu urusan berabe tah mata nu jelas aya tapi pelakuna. Nah iyalah para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang engke bakal seperti kitu Allah ngajelaskeun kieu maksudna la'allakum tadzakkarun harapan naranjeun kabeh teh supaya arelingun geus eling iman bejakeun ayat ieu teh ka kafir bejakeun ayat ieu teh ka Yahudi ka Nasrani nu mantak dakwah mah lain cara urang di majelis taklim lain dakwah di masjid lain dakwah di kalangan mukminin mukminat tamah dakwah teh hanya untuk memperkuat keimananana doang bahkan lamun motifna teu beres mah lain dakwah tamangan sakadar hiburan dakwah mah tuh Nasrani di gereja dakwah cara sesiri sikti dakwah teh di gereja lamun urang nyaritakeun Syekh Abdul Aziz nu kamari ka urang teh dakwah teh di gerejanya nama atuh sanggeusna pasturna nanya 1 2 3 dan selanjutnya pastur tungkul sanggeusna pastur tungkul kemudian ditaranya kapan ku jamaah kunaon ieu pastur tungkul nyana teu daek ngajawab sehingga didesak ku masyarakat nu aya di gereja sanggeusna didesak cak nyana kalau saya jelaskan nanti kamu akan ikut saya biarin coba pengen tahu
ketika ditanya apa itu kunci surga, wa ma huwa miftahul jannah, ditanya ku si Ajid, begitu ditanya miftahul jannah timimiti Zabur, datang ke Injil, Taurat, Injil, Quran, miftahul jannah la ilaha illallah. Mantap urang ge osok miftahul jannah la ilaha illallah. Ondo teman. Salat henteu. Teman Bang, tah ki pudoli tah gos kitu mah. Ya Allah ya Rabbi. Nyanya miftahul jannah la ilaha illallah. Coba gali ta la ilaha illallah. Iya mah pakai nong nang ning nong. Miftahul jannah, hasil miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kabeli apaan sa belon teh. Tah mah kunci surga, udah sok ningong-ningong. Kabeli kunci mobil gua. Nah, eta pastur langsung ngucapkeun mulai dari Zabur pasturna pernah baca Zabur, pastur pernah baca Taurat, pastur pernah baca Injil, pastur pernah baca Quran. Dari seluruh kitab samawi miftahul jannah la ilaha illallah. Maka dengan demikian terserah kepada anda sekalian yang ada di gereja, saya akan masuk Islam di hadapan Syekh Aziz. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kunaon atuh lain bendu sa gereja asup Islam kabeh. Hidayah lain lalagan. Eta Syekh Aziz nu di urang teh lain lalagan lain jelema leutik. Asup Islam kabeh. Syekh Aziz kaget, engke kumaha lamun dipertanyakeun. Nanti kala luar kabeh geus jadi muslim muslimah. Terus jana diondang asup Islam. Nya mun lain pangkat wali ieu mah cerita somprana moal bisa. Tah kabelah dia cek nyana tetap anda silakan masuk Islam, tapi karena pemerintah sangat mencurigai dan memata-matai, ketika keluar salib tetap dipakai. Rak di Amerika keluar tetap dipakai, kajero dibuka sholat. Iyalah berjuang Syekh Aziz lain letik-letik jelema. Nah, iyalah kadzalika nukhrijul mauta la'allakum dakwahkeun coba di gereja, dakwahkeun coba di kuil, dakwahkeun coba di kelenteng, dakwahkeun coba di kalangan-kalangan Yahudi jeung Nasrani. Ieu karak dakwahnyaan ngan nu dakwah model kitu geus kudu pasagi. Ulah kudoli mah ulah kaput. Geus maningan ka Cisupa bae, ka Cikopa, ka Cisoka eta bae lah paling jauh Cisauk lah geus. Geus khawatir jangan lamun dibawa ke kelenteng khawatir. Kebalik lain mau berkat naon hinyoh deui. Aduh Masya Allah. Jadi geus kudu kelas. Numantak ketika Gus Dur baheula masuk gereja, wah dikapir-kapir ku kabehan. Sekula kok kitu amat sih teh jauheun sejarah para aulia Allah baheula. Gus Dur mah dakwah teh di gereja, Gus Dur masuk kelenteng, Gus Dur masuk. Ih, atuh geus teu roba-roba, cai laut dikamamatakeun ge asin bae. Campurkeun jeung cai darat, moal ngahiji, cai laut bae. Emas tetep bae emas. Emang roba atuh henteu sakali mas tolong. Iya tetap lamun geus teu robah kitu silakeun. Namun baheula Gus Dur wow dikapirkeun dianukeun tenang bae. Nyanana bendo atuh henteu sebab lah nyana geus nyahun ka Allah. Cuman sia disengerikeun ku Gus Dur geus nyahun ka Allah, ngan aing deuk nuduh-nuduh sia. Buktina nu zarah sapoe teu kurang ti 10.000 sanunita. Dina kitab Maimuniyah dijelaskan tanda seorang diangkat jadi solihin atau jadi wali setelah maut jelema zararah kadinya tanpa dititah. Eta ciri. Di kitab Maimuniyah geus anu nitahan atuh zarah dari ka paharto mah dititahan ge urang embung. Ye kiaina nu dititahan Kiai Golkar ye dibere minyak, dibere kecap, dibere duit atuh dicokot. Zaratna kan datang ka hadap doa, ngonyeng balik. Isukna tahu disuk tadi bere tuh jarahnya nage teh kiai bolon deh sarua. Datang ka kuari geus dipersiapkeun pertokoan dan lain aya nu hayang zarah teu. Ketika datang tadi itu sekedar hayang nyaho doang. Anu maksud zarah mah teu saha nu ngahalangan Gusti Allah. Apa emang Soeharto jore? Wallahu alam ieu mah teu nyaritakeun jore jeung bagus ngan nu dicaritakeun bahwa zarah teh ieu nang Allah. Dititahan ge embung mah embung bae, teu daek mah teu daek bae ka jeung kumaha ge.
Nah dakwahkeun mantak urang mah sebagai rakyat hayu bae kiai nu deuk dakwah di anu kajen ulah sok haju sombral ngomong segala kafir segala ulah antepkeun bae engke ge kadeuleu manfaatna di akhir ge anu henteu dakwah ka gereja ge modern Nur Kholis jadi abangan kos kitu jil jadi jaringan Islam liberal dikutuknya na ku di ditu ku mertuana lantaran mertuana kiai gede dia lempengkeun teu daek lempeng dilempengkeun teu daek lempeng dilempengkeun teu daek sabodokeun. Masya Allah ta'ilah urusan anak kadinya mah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Mantak Abu Nawas mah nyana mah nyin pertanyaan ain dog jeung kotok heulaan mana. Aduh tak Abu Nawas sok aya aya bae heulaan dog ain dog mun mimitina di mana jeung mun kotok. Oh heulaan kotok ai kotok emang di kermana ku saha jihnya eta mah hiji. Pertanyaan kedua cek Abu Nawas heulaan buah apa heulaan tangkal heulaan siki apa heulaan tangkal ye atuh heulaan siki ai tangkal mimitina di mana oh heulaan tangkal aya teh siki da di mana mun ngeureuti tangkal eta sarua tah pertanyaanna heulaan endog apa heulaan kotok sarua bae heulaan siki apa heulaan tangkal dibulak-balik seuri bae Abu Nawas bodoh sia. Pertanyaan wali eta kos gitu eta pertanyaan wali pertanyaan Abu Nawas heulaan endog apa heulaan kotok jawabanana harese lamun lain wali deui kitu keneh heulaan siki apa heulaan tangkal. Nah iya keur nyaritakeun ayat fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kullis samarat kaula nurunkeun nu agung nurunkeun cai kemudian diturunkeun hujan haju jararadi fa akhrajna bihi kula ngajadikeun ku eta cai tina jadi tangkal mingkul lis samarat buah bararuahan buah bertah heulaan mana tangkal jeung siki heulaan tangkal tangkal jadi emang di mana jadi siki waktu heulaan siki cakeun tuh moal kapanggih lantaran eta mah ka Siti Jenar. Siti Jenar teh pan diundang ku wali sanga anu dititah ngundangna 5 wali. Begitu diundang, "Hei, Siti Jenar, segera datang ke Demak." Teu aya Siti Jenar cek nyana nu aya mah Allah. Bapak ahli hakikat. "Hei, Allah, datang atuh ka ditu ke Demak." Allah nu aya ge Siti Jenar. Sia cak wali teh, mah aya hese amat. Kakarak dipanggil Jenar jeung Allah datang. Kakarak inilah sosok Jenar dan Allah. Kurang lalu ceritakeun riwayat Siti Jenar kurang hayang seuri sakapeung ngan mun dibaca kuno bodor empan eta kos karari itu nya mah emang rahasia kewalian naon rahasia kewalian mah anang unung-uning. Nu bener sia ngomong mun teu nyaho ka anang unung-uning moal jadi wali. Aya hartina anang kumaha terus yang mondok heula cekeuna tuh mondok yang jadi wali disepak sia ku aing. Camat yang jadi wali nyi teh mah bupati yang jadi wali. Mantak ketika para penggede datang ka Tasikmalaya ku Abah Anom diasup-asupkeun datang ka Abah Umar ku Abah Umar diasup-asupkeun torekat ahli-ahli torekat sareuri bae sebab eta mah berarti kiai teh nyaho anang unung-uning. Coba cenah kiai jelaskeun atuh mal dijelaskeun ku aing bab siana teh mah mondok heula moal samak di pondok aing dinya 20 tahun. Oh tuh cenah kaburu payah tuh payah masalah emang sia mah paeheun ieu. Eta hese nah iyalah pertanyaan Abu Nawas wali Abu Nawas heulaan siki apa heulaan tangkal mal dibejakeun ku aing teh mah. Maksudnya sarua jeung tadi siki jeung tangkal satu kesatuan bahasa wali satu kesatuan jadilah mun jadi siki nu bener jadilah mun jadi tangkal jeung bener lamun tangkal nu bener sikina bener bakal ngabuah nu bener kos kitu endog jeung kotok ulah dijawab hiji-hiji teh mah endognya kotok eta keneh lamun jadi endog lah nu bagus ulah calang anu aya di dieu makan caralang kabeh. Jadi kotok-kotok nu bener
eta bahasa wali tambah kos kitu mah sing jadilah mun siki nu bener mun tangkal nu bener maka engke bakal jadi buah nu bener geus murid wali bakal jadi wali minimal mengenal wali kos kitu teh tiba heula ge kumaha guruna sebab aya murid teu ngaji deui cara Syekh gitu Burhanuddin urang lamun ningali tina manaqib Syekh Burhanuddin nu aya di Padang eta teh apan ngaguru ka Syekh Abdurrahim An-Singkili anu baheula urang keur carita Aceh eta teh tsunami Aceh aya hiji kuburan sisi laut boro-boro ku cai ieu haseup ge teu daekeun ka dinya mah datang ka kuari eta teh Syekh Abdurrahim An-Singkili lamun urang bertorekot bakal nyaho di dinya aya tah daftaran-daftaran wali-wali Allah di Aceh eta wow bisa itu luar biasa ribuan 200.000 pae kuburan eta mah aneh ieu kuburan ieu cai masa cai terekeun ka dinya di dieu 3 meter di dinya kan aya jelema anu ngiuhan nyana ge kageteun kok cai kos taneuh cai terekeun ka dinya asubulna ke Syekh Abdul Rauf mah masyaallah di dinya lah nyana sarujud ka kuburan di dinya maksudna bersyukur aya sababaraha puluh jelema anu di makam dinya salamet eta ka Syekh Abdul Rauf As-Singkili lamun urang nyaritakeun tentang para wali aya di dinya lain lalagat boga murid sa Syekh Burhanuddin 1 Burhanuddin 2 eta lah nu di Padang teh nu kuari lamun haulna rame di Padang ngahaulkeun Syekh Burhanuddin seorang waliullah emangnya ngaji atuh henteu nya menghadam doang mawakeun cai mawakeun kopi mawakeun naon kitu ngaranna sendal emang nyesehkeun kebutuhan-kebutuhanana dalam sekian tahun teu ngaji-ngaji nya mah salat di iluan di tukang doang kunaon tuh diutus ka ditu kembangkeun agama di ditu kula ngembangkeun naon atuh di ditu ngan di Ciduada tuh ayo balik bisa ngaji mantap balik ti dia coba minta ciduh kaki pudoli mun teu bararau jengkol oh mah Haji Pendi mah ulah tah mah basa ngising karung sia ya Allah ya Rabb kaget mamang barang di Ciduan ku Haji Pendi kok igoni dararatang ka dieu jeung wali mah araraneh lamun Mama Sobari ngaji ka Kiai Khalil Bangkalan teu ngaji haju balik bisa ngaji di Ciduhan doang iyalah modelna ieu keur carita kula mun nyaritakeun tentang manaqibna rame Syekh Burhanuddin Padang eta ngahadang ka Syekh Abdul Rauf As-Singkili nu kamari ketika rame tsunami kula mah atuh ajib mah ajib bae ieu nu sok dibabaca manaqibna masyaallah dibuktikeun ku Gusti Allah hiji nomor kadua masjid nu aya di Aceh ulah neuleuh masjidna patilasan saha makam nu aya di dinyana aya daftaranna kabeh dina manaqib wali-wali Allah teu daekeun ka masjid eta di cai sakieu sameter ka masjid kunaon dek balik deui teu daekeun ka dinya aneh masyaallah urang lamun nyaritakeun gempa di Padang emang kumaha gempa di Padang teu kamari 3 gunung hiji gunung 2 gunung 3 gunung eta teh akan angin heula sanggeus angin terus oyag sanggeus oyag kan kikituan model gubrag model tamapan ala lajur heula sanggeus ala lajur berbas ka handap gunung kan ya kedalamanana 3 kilo ka handap deuk sanu ngagali mait ribuan memang deuk kumaha gitu nu dicaritakeun anehna naon masjid di dinya tengah-tengah kajadian dahsyat aman datang ka kuari kok bisa aman henteu ka dia pindah masjidna sekitar 700 meter mantak atuh mamang ulah ulin ka Citra deui ulin teh Citra Putri kos ka itu marulu nyeuh tukang jagong anting ngebede sekali-sekali ke Padang coba buktikan mana masjid anu pindah ketika kejadian gempa masjid plek 700 meter pindah maha kawasa Allah apa masjidna ieu naon deuleu saha baheula nu ngabangun masjidna ahli Allah wali Allah berikut jeung kuburanana pindah ka dinya walaupun teu nyahoeun urang dinya di dinya aya kuburan pan teu maot wali mah hudang rohna ngobrol jeung wali deui kulalah pindah bae jeung masjid-masjid ajak wali pindah ternyata teh ya besi kabudu ka ditu kena gempa lah kula geus di dieu bae ngan ulah beja-bejanya bawa kula pindah
ngobrolnya anak kos urang baik ya coba ayo kena hari gudang karena waduh manya wali nanyakeun rokok Banta kulah kaget lamun aya hiji wali jarak ka kuburan kos ngobrol ulah kaget nyana geus susul lah dituturkeun nyana mah nyana bae bahasana ge jalain jara bahasa urang oh damang oh kumaha itu muhun tas di mana ya mang tas ondangan manya wali ondangan heuh atuh ka ditu naik organ tunggal burung tahu tukang karung kos kitu mah ieu keur carita aulia Allah batur teu nyahoeun hayalah wali nu nyahoeun indah tanyakeun coba ke ka urang Padang masjid mana tah ketika gempa nu pindah jeung kuburan-kuburan ngan teu meunang dicaritakeun kuburan nu ditukangkeun mimbar wali Allah ketika dek dibangun ku salah seorang wali ulah cek nyana geus teu kudu titah ka ditu bae sebab eta murid termasuk murid Syekh Abdul Rauf Asingkili murid Abdul Rauf Asingkili ai Abdul Rauf Asingkili urang mana urang Timur Tengah tetep jangan mah habaib murid-murid da ajam loba jasa nu berkembang di Sulawesi di Banjarmasin di Padang murid Syekh Abdul Rauf Asingkili baca coba ge kurang kitab Masya Allah gitulah mencerita tentang pertorikohan jadi lamun ahli torikoh keur nyaritakeun nyana boga sejarah-sejarah nah ieu mah keur carita indah masjid kitu Baitur Rahman eta kitu naon Aceh aman Syekh Abdul Rauf nasugan tersentuh ku cai henteu maha kawasa Allah ijang tanda bahwa ahli-ahli Allah teu maot dijagaan ku Syekh Abdul Rauf aya anu nyahoeun wali Allah Syekh Abdul Rauf na hudang cai kaditu geus saputer eta doang cai 3 meter ka luhur jajanna mah pan handa di sisi jasa pantai sugan ku henteu beres tsunami Syekh Abdul Rauf nah gitu kitu kene Syekh Burhanuddin dan lain-lain sebagainya ulah kaget atuh masjid loba nu aman di Padang salah satu masjid waliullah pindah 700 meter urang mah tilok dibaca nu kos gararituna dianggap hayalan jadi teu dipuat-puat di koran ge beusi engke kafir tersentuh kan gitu di urang mah aya unsur-unsur bae aya unsur-unsur bae nyaritakeun Syekh Abdul Rauf makamna henteu kena ge dibahas anul sebab di urang mah henteu murni Islamna haju nu ngaberitakeun anak kapan eta teh Kristen mah lo di Kompas Kristen Merdeka Kristen mayoritasna ieu teh Kristen mentak berita-berita nu kos itu diabai-abaikeun ku nyana berita-berita keanehan nu karomah maunah kecuali maonah eta na yela dawakeun kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun bejakeun ka maha kawasan Gusti Allah ulah-ulah ngahudangkeun jelema nu tadina geus aya nu tadina geus pernah dihirupan ku ari dihirupan di atuh teh mah babari sarua jeung mobil tabrakan di bagusan deui atuh ka bengkel gampang tah kos kitu mah ieu bae ge daerah nu tandus gunung mana sawah mana humak mana sakapeung waktu mah ku Gusti Allah teh di hujanan jara di urang mun liwat ti Jidah ka Madinah baheula mah kapan Mekah Madinah teh lila urang kerencan aya jalan nu kuari maka ditu jalan teh ka aslina zaman baheula eta teh kapan ningali satu waktu mah tandus tatangkalan urang ka Mekah deui 5 tahun kemudian Masya Allah kaloba tatangkalan haju nu ngangon sapi nu ngangon onta nu ngangon embe loba lantaran loba tatangkalan ke 5 tahun deui ka Mekah ko tandus tatangkalan engke aya deui nang saha ngajadikeun eta teh ya Allah tinggal ke gambaran-gambaran tentang mukmin jeung kafir bakal dicaritakeun selanjutna diumpamakeun kana tandusna jeung suburna taneuh wal baladut thayyibu wallahu a'lam